Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Kumargi ayeuna cuaca hujan baraya. Hoyong we bawa anak teh kemilnya baraya. Kumargi kitu urang ngadamel camilan baraya. Tuh kan mantap panas-panas baraya. Pertami-tami orang siapkeun heula ieu aya bawang bombay, teras ieu cabe, bawang beureum, bawang bodas sareng etana terus digarorengnya daun jeruk baraya. Terus aya ayam suwir sareng kentang baraya. Terus urang coper heula anu tadi per bumbu-bumbuanana kecuali bawang bombayna baraya. Tah ayeuna bawang bombayna teras digoreng teras we eta si bumbuna anu kenging nyoper di goreng oge nya baraya. Saparantos asak nemen tambihan cai baraya teras we ieu tambihkeun ku ayam suwir anu tos kenging ngungkep nya baraya eta teh mata kararone. Teras we eta lebetkeun si kentang gorengna barayanya sareng daun bawang baraya. Tambihan ku bumbu-bumbu sareng tambihan oge ku larutan maijena supados kentel baraya. Saparantos kitu urang siapkeun kanggo kulitna baraya. Ieu aya tepung aci sareng tepung tarigu tambihan ku bumbu-bumbu saparantos kitu tambihan ku cai panas baraya. Diaduk-aduk we baraya kadanya entong heuras teuing atanapi entong lembek ti tambihan ku ieu tah naon itu mentega baraya. Astagfirullah. Saparantos kitu urang uleni we ku tangan baraya. Dipastikannya tanganna kedah bersih baraya. Saparantos diaduk-aduk nyampur sadayana nembe urang naon ieu teh di dibejek-bejek hatanapi urang rolling ku ku ieu we ku gelas baraya nu aya di bumi we. Saparantos kitu urang cetak ku ieu tah margina cetakan kanggo ngadamel ieuna duka ka mana nyimpenna baraya. Nah urang lebetkeun we ieu si tadi ayam suwirna baraya teuh nya dilebetkeun kadewe ulah aya nu melengeh. Teras dicubit-cubit sisi-sisina nya baraya. Nah tiasa dianggo stok projen hilap oge ngagorengna baraya tos janten we pokona mah.